globalisasi rahayu anu dijujuk maslahat barea hirup urip rakyat raharja nuhun tanda mancanegara masakina jati diri nyigawan zaman ayeuna menabrak kerenyonan globalisasi rahayu anu dijujuk maslahat barea hirup urip rakyat raharja nuhun tanda nama mancanegara masakina jati diri rekekeun para pemuda ieu biung dina kamajuan dunya loba manfaatkeun hirup ulah katinggaleun dina halap ilmu lantaran pasti karasa lumekah dicakeun bakal sinarkeun rasa koream ulah kumeun kopiah pangarti rekekeun para pemuda ieu biung dina kamajuan dunya loba manfaat berurang ulah katinggaleun dina halap ilmu lantaran pasti karasa